cek sahabat teh Tuhan anu cahayaan hatena kos kumaha sih engke eta praktek-praktekna pibukieunana lamun hatena cahayaan Islamna berarti bagus. Di mana Islamna bagus dina harti cahayaan teh na ieu aya 3 rupa. Nomor kahiji cakangjeng Nabi resep jasa ngalaksanakeun ibadah. Nomor kedua di mana-mana cahayaan narima kana naon papasten ti Allah. Nomor katiluna bakalna pikiranna ka akhirat bae ninggalkeun pikiran dunia. Tah eta nu kitu cahayaan hatena. Tah balikan deui supaya tenget ye abeh urang cahayaan apa henteu hate urang. Nomor kahiji dibere resep jasa ibadah ka Gusti Allah. Resep beta asal aya tongtrong we haju bae di ome. Resep nya resep ngombe tongtrong. Tah sarua jeung ngombe tasbih gitu tah. Ai babacaan mah tilok. Tasbih di kieu-kieu basa. Bawa tasbih. Tuh. Bener. Ai babacaan mah tilok. Babacaan lagi ngan kieu dong kabayar moal kabayar. Ya Allah ya Rabbi. Eta mah penipu sebenarnya mah. Atuh penipu ai tasbih dibawa aya di wiridanana lain eta. Masya Allah. Nah, di mana-mana hate cahayaan wani ngalaksanakeun ibadah, embu ngalaksanakeun maksiat eta cahayaan hatena Islamna berarti bener. Nah, lamun kuari jelema Islam KTP-na ge malah boga 3 kos Haji Pendi. 3 nya nama KTP teh. Oh, loba batur mah hese KTP-nya mah 3. Eta lah bajingan teh kos kitu eta. 3. Nah, iya KTP nama Islam, jelemana Islam, tetapi daek ngalaksanakeun maksiat. Kurang giat karena ibadah, maksiat daek leletikanana main gaple. Lamun aya Islam masih keneh balak genep di kieu-kieu. Koto kunyana di kitu-kitu tah. Naonna karangarana jangjangna naon ngaranna tah? Tuh, nyawan teh tolol teh coba. Aju dikitukeun tah cuma hiber teh naon ngaranna? Jantur. Aing ge nyawa nang disiakan eta. Atuh lamun kotok dikitu-kitu teh tah uluna naon tah ngaranna? Di pale eta. Eta teh diadukeun bareng segitu. Eta urang cayur tolol tah kos kitu tah. Mang cayur eta, pagawe mang cayur eta bernama. Nah, lamun masih keneh daya kos kitu tah. Ya Islam mah Islam, tapi daya keneh main remi, daya keneh main catur, daya keneh main gaple, anu osok dikitu-kitu tah vlog naon ngaranna. Tuh nyawan. Bandarna renyana meureun. Mudah-mudahan kabawa ka akhiratnya mangajinya. Daek kene kos gitu minimal boga TV kene tuh. Eta nonton TV naon maksudnya coba mun pake maca sholawat sabaraha jam eta nonton TV maka mun pake maca sholawat Masya Allah sabaraha ratus urang kieu bae di TV kos do oplo eta sebenarnya teu hayu saya pikir kok otak terus dengar orang kene mah potongan kos kieu. Atuh aja huis geus lain di hulu ka jembut-jembut. Pasa kene rek nonton TV tah. Nah, geus mulai tah berarti tah Islamna geus teu bercahaya. Geus teu bercahaya tah Islam. Mun daek ngalaksanakeun maksiat berarti Islamna geus teu bercahaya. Lamun geus teu bercahaya sakumahakan Gusti Allah dina Al-Qur'an wa may yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur
lamun ku Gusti Allah geus teu dibere cahaya atuh eueuh cahayaan ana eueuh cahayaan teu meunang neuleuh jahe asal neuleuh jahe baju kieu teu kiceup-kiceup kieu tapi Mang Uting wajar lah neangan deui tuh saya calon nah itu masalah dua habak sekali lah tah iya lamun geus eueuh cahayaan hate atuh geus abrut-abrutan maksiat terus Islam tapi terus we maksiat mulai tah lamun geus loba maksiat ibadah teh ibadah ih sakitu deket ka masjid teu nyaho tihang masjid teh nya deket ka masjid mun ditanya tihang masjid sabaraha wallahu a'lam weh sia ka masjid emang naon karpetna geus diganti ku ari bener sia yeuh ku ari mah wow hebat jasa nyana kajinya ka masjid goblok jantu cek nya teh keluar deui tolol teh coba itu dilalaga gitu supaya ke masjid cuma ke masjid nempo doang di jendela ya tuh diganti atuh geus teu asup-asup acan eta berat dek asup ka masjid tah ieu cahayaan wa man lam yaj'alillahu nuro fama lahu min nur lamun ku Gusti Allah henteu dibere cahaya eueuh cahayaan di mana-mana geus eueuh cahayaan sangheut ibadah teh sangheut asal geus dibere sangheut berarti nutup lawan sorga nu muka lawan tuh dia paling terdes sia horeng tuh dah ya kira-kira ieu mah ngaji nu di dieu ye kira-kira ye nu di dieu ye cahayaan apa henteu sih sebenarnya guys urang mah deuk danya be cak urang dieu mah ngaji pe di cahayaan teh tuh henteu eta ku kabehan henteu cenah deui berarti budak palinter nyaho nya ge Rusdi atuh gebelek begadeuran eueuh cahayaan sakieu sebab carita TV jana pangbogaan panggedena carita HP boga 3 HP-na atuh carita tilok ngabohong raja bohong atuh geus cahayaan budak ge nyahoan henteu cek cenah geus teu kudu hese-hese teu kudu kakolot ka budak be sakali deui cahayaan teh tuh cahayaan lantak sama kula masuk ingin ka dongeng da dongeng nah aya urang kitu India aya urang Arab aya urang Indonesia kabareuh urang Indonesia aja pendi ya 3 nah ieu cek ya ye aya kandang embe bau pak kuat-kuat ieu dongeng di Jalaluddin Rumi ke deh ieu pak kuat-kuat coba saha nu kuat di kandang embe ayo embena aya di dinya embena aya di nya bau nya hangset embena ge aya mulai orang India heula asup urang India ka dinya tahan ku nyana geus ngap-ngapan geus 10 menit doang kuatna keluar wah cek urang India waduh tidak nehi cek kitu aduh Masya Allah kekuat ceknya guys kekuat nah wari orang Arab lagi orang Arab Baduy bahwa kan biasa orang Arab Baduy makan ngaranna ge orang leuweung asana ieu mah kuat ieu mah asop nomor kedua aja tenang seserian rada deres kuat 20 menit wow nah hampir sarua kan yang Baduy mah embe tapi kan masalah tak embe teh masalah ngan 20 menit doang wah cek orang Baduy teu kuat cek tetep bau jasa nah bagian orang Indonesia aja pendi nah asup kadinya karak 5 menit doang embe nu keluar cak embe teu kuat aing
eta dongeng ongkos anu supaya jeung biasa padahal maknana pohara eta ngaranna ge dongeng wali gorenganan aya jelema eueuh cahayaan mah eueuh cahaya embege kabur cahayaan mah sok di dieu Haji Pendi coba ge Haji Pendi urang geus beres ngariung ke nama maca di dieu tek datang teu kalabur bege atuh kutub robana ditinggal kutub robani paling ge jeung si Golib bae di dinya kapaksa Golib ge tah ieu ulah lalawara eueuh cahayaan teh eueuh cahayaan ulah manusia embege kalabur bau di samping bau enek di samping enek teh seueuh sok saha nu betah deket Mang Haji Pendi ayo coba incuna itu kakek masih ada aja ya kapan nggak adanya lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah coba introspeksi ieu keur carita ieu geus kajian ulah nyaritakeun batur balik ka diri urang ke ai hate aing cahayaan teh sinu sabenerna lantaran tadi lamun cahayaan mah dibere resep jasa ibadah eta kakarak nomor kahiji tanda jelema nu aya cahayaan dibere resep bae masyaallah waktu salat teh geus ditungguan bae di deuleu deui wah pisan masih kena jam 10 deuleu oh jam 11 setengah 12 nah geus siap-siap ya pas jam 12 es eta cahayaan aya cahayaan masya Allah geus ke malah ka sare cek nya sakedeung deui salat besi 3 leun berjamaah aya cahayaan eta nu kos kitu ngaran beres datang waktu salat qobliyahna ba'diyahna beres eta terus wiridanana komo datang ka haju terus maca Quran ya Allah ya cahayaan eta nu kos kitu tuh kaluar di masjid urang ngantongan duit dirinya aya kotak nah hasilkeun ieu kotak itu dibongkar orang etek kurang cayur gegedena orang pondok nah eta lah cahayaan mah kos kitu tah ka budak deudeuh ka sesama nyaah ka saluhureun hormat eta ngaranna aya cahaya nginaheun lamun hate geus aya cahayaan sebab pada dasarna jelema ngudag-udag cahaya lamun Kangjeng Nabi dibahasakeun cahaya diudag kabeh sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langit tina cahaya Kangjeng bumi tina cahaya Kangjeng kabeh alam gunung laut berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tinggal ieu di diri urang aya cahayaan ta eueuh urang anu ngarti urang nu nyaho urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah dibere daek urang ngalaksanakeunana dibere tenang yashrah sadrahu lil Islam jembar hate nomor kedua narima cek Kangjeng Nabi tina papasten artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil iwati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ku urang apan osok dibaca alaisallahu bi ahkamil hakimin ulah di bejaan surat naon eta eta teh artinya masuk dibaca ge tuh cak nu ditukang alhakumut cenah deui na bejaannya na maksudna mah sarua ondona itu mah alaihissallah ya kabil hakim Allahumma hebat-hebat nanga hukuman
pang adil-adilna eueuh de hakim nu paling hebat Allah ku aya sakitu naon bae keputusan terhadap diri orang, terhadap halayak rame, terhadap hewan, gunung, laut, bumi, keputusan Allah. Sebab Allah teh ahkamil hakim. Urang sadar, aing dijieun ku Gusti Allah model kos kieu. Nah, ima, urang ngaca ye ngaca, dikaca. Ya Allah ya Rabbi, ya abdi ciptaan Gusti alhamdulillah dibere kasep, mun kasep teh dibere gelis mun gelis mah sadar tah alhamdulillah loba tah manu kitu mah tah begitu aja pending aja aing jore amatnya cek nya ambil jeung nu di Cisoka akur di mana ka di Cisoka teh tuh solear si wanyahoan begitu ngaca teh ieu mah akur jeung di solear main mah ngadu buntutan doang atuh buntutan ge nu kadeuleuh tu kadeuleuh mah aya ge sabenerna. Nah iya lamun aya jelema ngaca aing jore amat sih Gusti kunaon si abdi diciptakeun jore tah eta jelema henteu sadar kana papasten ti Gusti Allah panghese-hesena teh sadar moal kembali alam dunia geus sakitu geus alhamdulillah dijadikeun jelema geus bae sakitu ngeunaheun jadina tenang kana pikiran teh keur ngaji mah balik bae ka imang ngaca jore amat aing ge tuh coba gitu ketika orang dibere jadi pedagang haju untung baik alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti alhamdulillah karasa ku abdi kakayaan Gusti abdi dagang untung baik dikocorkeun bareng kakayaan Gusti ka abdi loba teh manu kitu mah tapi begitu nyana dagang haju rugi deh Gusti ieu kumaha sih urusanana ieu kunaon ieu kok abdi dagang tapi rugi deui ye coba atuh ka Gusti kos kitu tah eta ngaranna henteu sadar kana papas teh eta cahayaan hatena cahayaan wa man lam yaj'alillahu lahu nura di mana ku Gusti Allah henteu diberi cahaya famalahum min nur cahayaan di mana cahayaan eta kos kitu tadi karena mandak kurang kudu ngawauhan nu sugih hirup mah kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipentak bae lamun henteu mentak kanyana bendu lah resep aja eta nu sugih eta tah tuh hayangna dipentak bahkan teu dipentak ge sok mere bae nah nu sugih eta teh deukeutan ku urang bakal lamun urang mentak anu sejen nya nama bendu deketan ta nu sugih eta teh saha nu nyiptakeun langit jeung bumi tak maha sugih cak Gusti Allah aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing jeung aing mah resep jasa lamun dipenta tur lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi aing mah teu resep jasa menta ka pamarentah ge teu resep jasa menta ka makhluk ge teu resep jasa aing penta tah Allah meresepkeun jasa dipenta haji pending mun dipenta geus kieu bae ya panakol ya incuna ge datang ka tiluk daek menta incuna sorangan tuh menta sama kakek ih enggak mau kenapa galak ya urang lamun geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah taqallaku bi akhlaqillah Allah mah mere bae terus tah urang ngadeukeutan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah nah ieu lamun hate urang aya cahayaan hate urang aya cahayaan sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ketika aya seorang waliullah di Baghdad begitu manehanna keur di Baghdad ternyata horenganan di daerah Tartar keur perang terus perang nyana ngadenge begitu nyana ngadenge eta peperangan geus mah awewe pararae
sipil-sipil masyarakat budak letik ke parae nyana ngomong kieu ka Gusti atuh kunaon eta diperangkeun sehingga eta para rae masyarakat emang eueuh nu ibadah emang eueuh nu sok udang ti peuting emang eueuh wali pan beureun aya wali maot aya ulama maot kudu maotkeun diperangkeun ku Gusti langsung nyana peutingna sare barang sare ngimpi kapanggih jeung hiji jelema make jubah terus nyekelan surat eta dibabawa bae begitu dibabawa kapanggih teh jeung nyana ieu surat naon eta ieu surat ti Gusti Allah coba tah pang bacakeun begitu dibaca dina tulisanana aya da'il i'tirad tinggalkeun ku maneh ngalawan Allah tinggalkeun ku maneh nentang ka Allah dibaca takunyana sebab Allah mah pang adil-adilna eta memperangkeun urusan aing gempa urusan aing banjir urusan aing angin urusan aing sia mah sia bae urusan sia cak Gusti Allah ulah sok nentang-nentang ka aing make jeung tatanya make jeung diperangkeun loba budak para rae loba manusia para rae aya kiaian aya walian urusan aing tah mah sia urusan sia geus datang ka mana sia dumadeheus ka aing hudangnya na Masya Allah kaget nyana disarekan ku Gusti Allah langsung ditegur make surat model tadi wali mah kos kitu impianana teh hebat aing ngadenge Haji Pendi mangimpi teh ya Allah ya Rabbi di udag-udag genderuwo aya ngimpi kos kitu eta aya deui nyana mangimpi naik ka gunung ragal paling hebat jana mah ngimpi di udag-udag anjing sanggeus di udag anjing ngajunya anak kagang geus kagang haju hayang kiih manggih sumbur maju kiih ngompol eta Haji Peti mah kos kitu impianana masyaallah wali mah tadi tegur ku Gusti Allah make surat tinggalkeun nentang ka Gusti Allah sebab kabeh ge ieu adalah urusan Allah cak Allah sia ulah tatanya kunaon ku aing digempakeun ulah diutang hitung Gusia temu urusan aing kunaon eta teh ku aing dianginkeun ulah make diutang hitung temu urusan aing kunaon diperangkeun ulah make jeung tatanya urusanana temu urusan aing sebab aya jelema anu ku aing di maotanana melalui senjata-senjata melalui pedang-pedang jeung sajabana hakikat nama horenganan eta teh deuk di maotan ngan carana Gusti Allah aya anu ragag tangkal kalapa aya nu raga ka sumur aya nu gering aya nu perang aya nu di luhur kasur kieu bae cara kabari ieu teh urang Balaraja datang ku Tangerang jeung ngopi ku pamajikan dijieun kopi dijieunkeun kopi jeung nginum kopi bari ngarokok kieu bae nyana di kasur teh tadi geus beres ngarokok lah aya meureunanan bangsa 20 menit mah pamajikanna ka dinya deui ditoelan ku pamajikan kaji oya gabe pae ngopi can anggeus ngarokok can anggeus nyana ngedang doang gitu mau Masya Allah nu geus dipasangka bakal paeh jasa kamar Haji Pendi hirup kene ngana gua sehat deui malah mah make susuit deui aya jahe ge suit tolol tuh coba lah ieu urusan Allah. Nah balik deh lamun hati urang cahayaan geus moal aya nentang-nentang ka Gusti Allah geus urusan Allah urang tani sageus tani terus parena bagus kabladieuna gacung hapa nah urang kan ngomong kok ieu jadi kosia kurang naon si aing pengurusanana iya Allah ya Rabbi Gusti urang maka Gusti deui bae naon ka Gusti da pupuk dan lain sebagainya urusan aing teh Gusti Allah siana sing sadar lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sayyidina Umar aya kabeuleman begitu aya kabeuleman di zaman Sayyidina Umar khalifah langsung jelema neangan cai berat cek Sayyidina Umar ulah di pareuman make cai atuh pertentangan antara masyarakat jeung Sayyidina Umar lain kudu di pareuman make cai di daerah ieu aya jelema nu teu ngazakat ulama nyaho tah tewak si eta hayo bawa ka dia sia da zakat teh moal geuran euy zakat geuran kaluarkeun dikaluarkeun pareun sorangan
seuleuh pareum sorangan tah kebakaran eta ku ahli hakikat maka nyahoan lamun make blambir loba nu teu pareum tapi ku Sayyidina Umar mah ulah make jeung make di pareuman make cai sagala rupa mal pareum wo ribut heula eta tadi kalau nah demadak di pondok kabar ieu kapan kebakaran atuh tinggal si ieu bada ewak ieu ayo huluna kitu kitekeun zakat sia ya Allah ya Rabbi tuh lamun urang nyaritakeun antara zahir jeung antara hakikat antara zahir jeung antara batin jauhna luar biasa urang mah make perjalanan zahir bae lantaran ieu qalbuna can aya cahayaan Islam can aya cahayaan nah nomor kahiji tadi di mana-mana geus aya cahayaan bakalna hayang bae jeung resep bae ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah takwa ngaranna. Nomor kedua sadar kada papasten Allah. Nomor katilu puncakna ye di mana-mana Islamna aya cahayaan nyana berpikiranna ka akhirat bae ninggalkeun dunia dibere tersep kana dunia wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur teu aya kahirupan dunia kecuali barang-barang tipuan geus lamun kiai eungkeuy-eungkeuyan ka pendopo neangan dunia kiai goblok eueuh tapi di cayur mah aya tiluan lah tilu aya tiluan ngacung lib ulah neangan dunia abong-abong bisa ngaji, abong-abong bisa baca Quran, abong-abong nyaho hukum dipamerkeun pake neangan dunia eueuh cahayaan kiai tinggal kiai berarti ieu eueuh cahayaan tah Islamna encan puguh ngajamin ilmu nungtun kadang-kadang ilmu mawa ka neraka lamun ilmuna jadi hijab tina cahaya. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui inna dina indallahil Islam sanyana agama nu pikeun karidho ku Gusti Allah adalah agama Islam tetapi Islamna kudu anu aya cahayaan sakumaha tadi lamun Islamna aya cahayaan maka aya tanda-tanda hiji tanda Islam aya cahayaan daek ngalaksanakeun parentah Allah embu ngalaksanakeun laranganana daek ngalaksanakeun parentah Allah ngajauhan laranganana eta berarti mulai cahaya nomor kahiji lamun naik cahaya nomor kadua sadar karena putusan Allah di diri urang atawa soal harta atau soal penyakit atau soal naon bae nu patali jeung diri urang atawa jeung batur tilok cegekan sebab kabeh ge geus aya tina keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala alaihissallah bi ahkamil hakimin. Cahaya nomor katilu ialah cahaya anu bener-bener mantep sehingga pikiranana langsung baik ke alam akhirat. Mohokeun alam dunia dibere resep kana dunia. Etalah nu paling istimewa cahaya Islam anu nomor katilu. Geus urang mimitian tina awal carana kumaha supaya cahayaan eta teh tadi cak Kangjeng Nabi geus encan maneh ngalaksanakeun hak Allah. Daon ialah mempersiapkan jang maut mebeh datangna maut. Eta adalah memerlukan cahaya. Di mana orang sholat berarti orang mempersiapkan jang maut. Orang ngazakat mempersiapkan jang maut. Orang puasa mempersiapkan jang maut. Orang haji mempersiapkan jang maut. Orang baca Quran mempersiapkan jang maut. Orang tahajud, orang duha, zikir, maca sholawat, berbagai kehadean-kehadean yakni ngalaksanakeun ibadah eta adalah jang mempersiapkan maut mebeh datang maut. Berarti geus aya cahaya. Nah, tapi cak Kangjeng Nabi tadi teh inggis
sanajan urang ibadah baik tetapi eueuh cahayaan ngan menang capek doang ngan menang capek doang tak perluna cahaya kos kumaha sih cek para sahabat Gusti Rasul eta menang capek doang nah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah naon bedana jeung salat budak leutik ku salat mah salat bae pan teteh ge cenah mah salat mah ge jatuh jauhun karena agungna Gusti Allah sok gerak tangan budak letik lamun taraweh teh Haji Pendi salat tarawehna masa sih babaturan keur sujud di kitu-kitu pelerna eta kan berarti budak letik sama salat kos kitu mah giliran nya ndek diuk diteuneunnan parantina kol bedug di dieu tah atur ku eta karena salat budak letik teh nyaho kaagungan Gusti Allah sadajan capek ibadah lantaran teh nyaho kana kaagungan Gusti Allah ongkos salatna budak leutik nanaonan jadi kudu urang teh memperhatikan kamaha agungan Gusti Allah Subhanahu wa taala anu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan geus kunaon eta getolamat maca shalawat dagang karung abeh laku da eta ngaranna ibadah eueuh nanaonan kos kitu capek eta ibadah kos kitu capek pen gitu aduh sakalina maca sholawat maca kulhu kukulak wanita maca kulhu kabari bulan rawah maca kulhu ngaji dibaca baik kunanas ditanya ngaji maca kulhu hayang naon sih maca kulhu mah haji nu sabenerna rezeki macet cekeun aja supaya ada jembar bae bisa sugan bae ku kulhu mah ulah kos kitu teh ibadah budak leutik teh TK capek eta ibadah kos kitu teh ibadah teu nyaho kana kemahagungan Gusti Allah geus bae urang mah ibadah salat ulah aya muatan dunia ulah aya muatan-muatan selain lillahi taala karak tak eta ibadah nu mantep geus aya cahayaan tah mun masih keneh muatan-muatan keneh bae mah cara nu deuk calon lurah teh kon bebereana pohara jasa eta teh nu kos kitu teh capek gawe teu kapake eueuhna naonan sebab sodakohna aya karena hayang naik jabatan kitu keneh calon bupati Gus Pugu calon presiden utama haji penmentas ieu maka ditupan ka istana tolol henteu mending mun dibere henteu deui dibere onam gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ala kadar gambaran hirup sakumaha tadi sahabat menta ilmu anu istimewa ternyata Kangjeng Nabi ulah hayang ilmu istimewa geus bae persiapkeun pelaksanaan ibadah jang menghadapi maut eta ilmu paling istimewa adapun kadituna lah cek Kangjeng Nabi gampang nu kadituna asal etana hebat karat ngan ulah ibadah ngan sakadar sigada hungkul tapi kudu didorong ku cahaya neangan cahaya dua cara hiji langsung boga guru aya nu nuduhkeun nomor kaduana babarengan jeung nu geus bisa insyaallah cahaya tersebut bakal nyinaran saetik engke bakal ngarti ketika urang geus ngarti berarti geus aya cahaya teu karasa neangan guru mursyid mah hese urang atuh babarengan besok geura urang lamun sering jering babarengan jeung Haji Pendi bakal karasa karung ayam memang ngarti ieu karung ayam cekna teh ieu mah dodet jauh ka dodet segala nah ieu takos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah persiapkeun amal-amal jang maut samemeh maut geus maot cara almarhumah Nyi Siti Murdiah kabeh nu dibawa imah nu dibawa salaki ngan sakadar nganterkeun ka kuburan ku hari paring doa anak kitu kabeh tatanggangan sakadar ngadadahan nu milu aslina ka kuburan mah salatnyana puasanyana zakatnyana sodakoh manehanana milulah ka jero kuburan ternyata orang di jero kuburan teh anu sok disebut-sebut cenah urang di jero kuburan teh sempit horeng lega
Ceda di jero kuburan teh panas horeng tiis, ceda di jero kuburan teh poek horeng caak, ceda di jero kuburan teh urang sorangan horeng rame. Biasa di jero kuburan teh masya Allah bohong. Eta nu nyebutkeun di jero kuburan sorangan bohong, nyebutkeun di jero kuburan poek bohong, nyebutkeun di jero kuburan teh panas bohong. Ternyata Imam Ghazali nyana nyaritakeun di jero kuburan horenganan rame caang rame biasa. Sehingga nyana ngagerokeun ceng-ceng ka dieu sia ka dieu rame amat cek cenah ka dieu cenah ka dieu maneh ieu kasep amat saha cek cenah ieu kula salat teh ieu kula ngabaturan mamang cenah geus terus bae insyaallah terus datang ka mahsyar datang ka ditimbang kula batur ya Allah ieu ieu saya ieu kula zakat cek cenah ya Allah ieu kula tahajud teh ieu salat hajat masyaallah barang haji pedi teh di jero kuburan ieu si hajore amat nya hideung nya jore nya culean deui ya Allah cak haji pedi si hajore amat ye bahasa pan batur mah haji ieu batur di mana aya eta nyadakeun si mbak teh ya batur ieu ya Allah ya Rabbi bakal ngabaturan urang di jero kuburan bohong urang hasud urang henteu salat urang teu zakat urang bakal ngabaturan urang sok renungkeun ku urang ketika urang di jero kubur bakal boga baturna urang nokos kumaha bakal ngabaturan jasa mangkani eta ketika urang sering ngajembarkeun batur jembar kuburanana jelema datang Waalaikumsalam naon ya duh kulit di kamari jandar masya Allah atuh lain bebe aja di kamari ya cukup teh 500.000 pak iya tah alhamdulillah Haji masya Allah kesia lamun teu boga deui ka dieu senang hate geus jembar jero kuburan datang ka Haji Pendi Waalaikumsalam naon teh kulit di kamari jandar boan sia ye tuh neangan cara aing coba direk neangan sih atuh geus mabur sia ka ditu lah masya Allah cek ugal ledeg Haji Pendi eta jempitkeun batur sempit di jero kuburanana ya Allah ya Rabbi urang ayeuna nyieun masjid dan kipas di masjid tiis jelema maca sholawat ka tiisan komo ase nu ngaji ka tiisan komo ase di jero kuburanana tiis ya Allah malaikat ieu tiis daun eta teh cek malaikat teh tah kipas anu di masjid bo nyaho kieu mah kula meuli AC cek nya ieu kipas anu dipasaku kula teh anu make nu jore teh eta kipas ge haju leumpang ge kotek asal dikencengkeun we geus teu bisa muter janana ya Allah eta kos kitu ge tiis aduh nyaho kitu mah kula meuli nu bagus cek malaikat keur ieu sia tah itu Haji Pendi bapan nyana mah lain melikeun non kipas malah kipas di masjid dicokot atuh panas kana mangga di kuburan atuh cek Haji Pendi malaikat ieu naon li panas nah maling kipas ya panas mentek sih ada Haji ka masjid gede bebejana mah ka masyarakat teu diganti datang ka kuarin teh datang ka saiki orang diganti ge emang konon sirama nah aya ustad maling ih heran itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah janggabaran urang di akhirat geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi urang iman ka Kangjeng Nabi percaya ka Kangjeng Nabi urang beragama Islam tinggal cahaya na ayat henteu sehingga urang bisa ngalaksanakeun naon keyakinan urang sebab aya jelema anu iman ngan disungut doang tapi di jero hate mah henteu munafik wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin tidak sawarehna manusia wa minan nasi may yaqulu aya jelema nu ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir abdi iman ka Allah iman ka yaumil akhir padahal mah wa ma hum bimu'minin teu iman munafik tah mah aya jelema anu iman mah iman ka Allah munafik henteu
tetapi cahayaan imana Islam cahayaan imana cahayaan berani manehanana teu ngalaksanakeun kayakinan anak. Nah iya hampir-hampir urang kos kitu tak kabeh iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi, tetapi ngalaksanakeun henteu. Kunaon eta? Iyalah eueuh cahayaan di jero kolbu urang, Islamna teu aya cahayaan, imanna teu aya cahayaan. Sok wari mulai bongkar gerak ku urang supaya aya cahayaan Islam urang aya cahayaan, iman urang aya cahayaan. Islam babalikna engke kana zahir, iman babalikna engke kana batin, kana ruhani. Islam jeung iman di mana sapagodos pada aya cahayaan, wah bakalna istimewa jasa. Zahirna bagus, batinna ge bagus. Ku ayana sakitu teanganlah cahaya. Di mana sih ayana cahaya? Di pondok-pondok pesantren tah kadeleuna mah pondok kos teh hina jasa. Tapi horenganan anu ngadatangkeun ka sorga kos kieu. Alhamdulillah kos pondok mah tolol. Siap pondok ngaran doang. Kampung pondok salilana bodoh. Heran aing mah. Tuh, ya, urang lamun ningali gedung. Wow, universitas. Wallahu alam ngadatangkeun ka sorga panteu. Mentereng hebat. Gedung-gedung menjulang orang ke Jakarta ya sing ngadatangkeun ka sorga panteu. Ketika orang geuleuh kantor DPR isi ka sorga panteu kantor ieu. Tapi lamun urang geuleuh majelis talim, geuleuh pondok, hina ka deleuna. Justru melalui ieu lah pintu-pintu surga terbuka. Teangan cahaya di pondok-pondok pesantren model kos sekarang ini. Hina ka deleuk ku pandangan mata, tetapi mata batin di mana geus cahayaan ieu teh lain sakadar pondok pesantren, tapi ieu teh adalah raudhatun min riyadil jannah. Seperti eta lah ahli-ahli Allah teu perlu mewah-mewah. Ketika aya teu perlu dibangga-bangga. Nu penting ieu adalah ngamakna anak-anak. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang diundang ku almarhumah Ibu Murdiah, maksudna mepelingan ka urang, wahai ahli-ahli cayur, kula geus balik kalbur asli, ente ge bakal baralik. Ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula, amal salat, amal puasa, amal zakat, amal-amal sedekah jeung sajabana, amal ngaji jeung sajabana. Santri mah eueuh jang ka neraka saudara. Santri mah ujang ka neraka, santri mah kajun HSBG di kobongna surga. Tuh, siapa teu percaya waduh segala naon. Ye. Cara bae cicing lagi di taman surga deuk kumaha atuh. Ujang ka neraka. Mantak santri mah janajan amalna jore pan di ka nerakakeun. Begitu deuk diasupkeun ka neraka aya utawi. Ye, utawi geus kieu segede peureup. Ieu naon dia? Ye, kula utawi nang ieu jurumiah di utawian. Nah, cek malaikat naon sia? Ieu utawi ieu. Cek jana teh kula teh ieu saksi bahwa nyana teh di pondok pesantren. Hindah deui kalawang nu ieu. Utawi aya deui bae di dieu. Terus bae unggal lawang utawi iku. Malaikat ge sebeleun nya jagana. Ya dijagaan ku utawi iku bae. Bebe jaga Gusti Allah, Gusti ieu ya utawi ikuan. Lah ka sorgakeun habek tuh. Ye. Batak santri wah ujang ka neraka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang doakeun Ibu Murdiah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah sehingga nyana bisa tentrem nikmat menikmati naimul kubri. Kitu keneh keluargana mudah-mudahan dibere salarabar tur tawakal, tur urang kabehan ge mudah-mudahan dibere cahayaan hate urang sehingga bisa nempo jeung ngalaksanakeun kana perintah-perintah Allah. Belah dituna mah urang mudah-mudahan kabehan husnul khotimah. Di akhirat urang kabeh menuju surga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapkeun cahaya, setelah siapkeun cahaya laksanakeun melalui cahaya tersebut
jang persiapan maut abeh kurang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah ala yasin habibillah